Yang Pasundan. Dangiang Pasundan teh payana di mana? Di Panyawoya. Pesan Mang Obur teh personil Dangiang Pasundan 2 anu di Kampung Panyawoyan. Oh gitu. Matak ngilu atoh gitu aya teh sunatan saha Mang Obur sunatan saha? Ih. Oh lain di sunatan lain Bapak. sunatan deh oh jadi Mang Obur teh hayang ngilu ngahibur cenah sorangan oge atoh bener atoh nate jadi jiwa seni dulur nate aja bener atoh ke Mang Obur teh gitu saya jenengan itu sabun aja deh jenengan abi mas saya lumayan saha lain dia mah anu gaduh maksudna nepangkeun nabi abi teh lain nu si lurus teh mau sok bener apa yang nampili itu suri gedemit anu boga hajat nate Mang Obur teh ngabejaan saha ngabejaan apa kok sesubur make bae lah bejaan teh dulur aing kitu kiburan gitu hari-hari wae siapa Mang Obur hampura aja nuhun pisan Mang Obur iya mah rangkaina alhamdulillah akhirnya nu alfaiji orang tos tunggu waktu ningal masa janten Islam sing tiasa ngabdi ka janten ibu sareng ka Rama putra nate Iban mudah-mudahan jadi putra anu solehahnya lain solehah tuh jangan awewe solehah mah soleh we betul soleh gitunya sing tiasa ngabdi nanti ka ibu apa terus kata tangga bager mereanhin terus ngabdi ka negara kamu jadi polisi ngabdi kanu karayatna bener si bager amin si dicium aku dicium ku seta mah buduk si ada mana mah juga bodong gini iya mah kasep alona tuh nyeherang mancung incu alah aing nuhunnya ka ibu ai Maya sareng carogena datang terang atos parantos di pasihan waktu kange ngahibur orang rancapannya lewat mata alhamdulillah obor jiwa senina gede mudah-mudahnya da ieu mah tariasa mah henteu barudak teh tapi semangat juang opat lima aja pejuang opat lima tuh kehet malahan mah ku hayang ngahibur orang dieu me oge dibawa tuh mete ieu teh bisa tah ieu teh anu janggaluh mete ngadadak meuli di pasar siga boga aja di janggaluh we tuh sorangan masuk anu teh eta jalan teh dukan teh geus heueuh manehna teh ngukutna teh lobekan teh aku jeruk makan jeruk teh beda ari sorangan mah ningali mete resep ti tukang daripada ti hareup tah aja alhamdulillahnya parantos cupar dina ieu acara mangga urang laksanakeun nyaeta mangrupi hiburanana nyaeta pencaksilat tradisional anu aya di Rancapajageun.